Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet bagean anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagean anu ka opatna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tas. Eueuh anu bisa ngahalangan deui kana tindakan tilu urang warga. Harita tilu urang warga pating salabrut nyabetkeun bedog seukeutna ka jurig hulu. Jurig hulu teu nyingkahan sabetan bedog anu pating gurilap ngadon ngahaja dipapag ku pejitna anu ngambay. Satuhut aneh bedog teh lain teurak nyabet kana pejit jurig hulu. Kalakah bedog teh pageuh dibelit ku eta pejit sarta beunang direbut tina leungeun jalema anu narajang ka manehna. Sarta dina hiji gerakan anu mungguh di luar dugaan tur luar biasa. Tilu bedog harita dikejetkeun ku eta jurig hulu satarikna sat nyet siut beuleusan cerep-cerep alah jungkel kosod kusak kulahe. Jiga anu geus meunang ngatur tilu bedog teh terus baralik deui kana bogana pating belesat sarta cerub-cereb kana beuteung sewang-sewangan. Jurig hulu tembong nyikikik deui seuri dumeh musuhna kabeh palastra sat kalayang. Jurig hulu kakalayangan gagaya bagan. Warga pilemburan diantarana anu terus babacaan sabisa-bisa minangka panyinglar setan. Nalika keur babacaan si jurig hulu ngadon nurutan bari diseungseurikeun.
can kitu mah moal mempan ka aing mah deuleu manusia. Cek jurig hulu bari gancang ngajojo ka jalma nu harita keur sisinglar. Wut. Kalayan dina gerakan anu cepet, harita pejit jurig hulu ngabelesur nojos panon kencana jalma anu keur sisinglar. Siut beres alah tobat. Aduh. Cek warga lemur bari ngahayungkung ka tukang. Matana bocos. Jeung can oge leungit tina panona anu nyeri akibat dibocosan, kiwari beuteungna anu jadi sasaran. Seret. Pejit jurig hulu nu ngambai teh. Harita dibeungkeutkeun jeung digabreskeun kana awak eta jalma nu geus bocos. Sieu beres alah jungkel. Nalika jurig hulu nyabut pejitna deui tina beuteung warga nu jadi korban, eta warga langsung ngacungkal sakarat. Meh kabeh para warga nempokan eta kadajadian jadi malundur, bangun anu mimiti seber. Aduh, kumaha ieu mun geus kieu yo? Teruskeun bae atawa balik we teh? Teruskeun, tong sieun kudu kitu, teruskeun. Tapi di antarana anu terus kabur leungit kawanina pating berat kalumpatan. Nyok geura marajo deui sia nyane manusia dimonaran kabeh ku aing. Jurig hulu nangtang pikeun ditarajang deui. Hei, jurig jiliwuri setan mindah rupa. Aing jadi penasaran. Nasaha mane nu sabenerna. Kuring yakin mun ti beurang maneh teh pasti manusia. Urang mana sia? Sok geura sebutkeun ari apal mah ka diri ngula anu nyamenerna. Tapi nyane tong nyebut ngaran kula si Suryati. Sabab kula mah lain si Suryati. Geus ayeuna mah nyane geura baralik. Ewe gani anu nipi hormat ku deui kula geura balik ewe. Gubuk eta layon-layon warga ilaing ewe. Ceuk eta jurig hulu sorana ngirung, RW ge jadi ngewe. Pak RW tembong jadi leng ngahuleng jeung kaget. Eta jurig hulu teh tetela nyahueun kana ngaran dirina. Kumaha? Aya deui anu rek maju ninda ka kaula. Hayang paraeh kawas anu sejena. Mun eueuh wani, cuk geura balalik bawa eta layon-layon. Kula ayeuna arek balik ari eueuh deui mah anu wani maju. Tapi ingetkeun ku aran dikasa kabeh. Mun peuting isuk aya deui anu kumaha wani ngahalangan kana tindakan kula neangan mangsa. Mangka akibatna bakal leuwih parna batan ayeuna. Ayeuna kula indit. Kalayang gelabak belesat. Jurig hulu sanggeus nyarita bari ngandung ancaman ka RW Gandi jeung warga sejenna. Harita eta jurig hulu teh terus ngabelesat kabur nuju ka kalerkeun. Beuki jauh, beuki leutik eta jirim hulu katempona. Antukna les weh teu kaciri deui kateureuy ku beleg-belegna wanci peuting. RW Gandi teh loba pamola gancang marentahkeun ka warga pikeun mawalayon kalemburna sewang-sewangan pikeun dipulasara ku keluarga masing-masing. Peuting harita tug nepi ka wanci isuk-isuk anu mulasara layon jeung anu tugas ngurabgeun patututur jeung di tempat sejen. Para wargi sadayana 7 tahun kalarung eta pilemburan teh kungsi aman deui. Satu tas jurig hulu jalmaan Nyi Suryati musnah. Ayeuna aya deui anu anyar muncul. RW Gandi terus ngajakan warga lembur
pikeun ngayakeun musyawarah di imahna anu diharapkeun mah utamana udah reukeut mah supaya bisa daratang pikeun nyubadan kana pangangkir Pak RW. Atuh udah reukeut langsung daratang. Warga lembur nu daratangna cukup loba. Dina eta kumpulan kadenge Pak RW muka obrolan. Kasadaya kadang wargi anu kusim kuring dipika hormat. Tur ayeuna hatur nuhun kersa sumping ka ieu rompok. Eta tandaning sadayana antusias kana naon anu dilisankeun ku kuring tadi. Nalika keur aya di pamakaman ngurebkeun layon korban kekajeman jurig hulu. Kuring pangna ngayakeun ieu musyawarah. Taya lian saja ngabahas patali jeung munculna deui jurig hulu anu geus puluhan nyawa jadi korban. Mangka eta hal kudu diperhatikeun ku urang sararea nyaeta cara ngajaga ieu lembur. Penting ke urang mimitian ngaronda deui kalain leuwih ketat mangsa ngajaga keamanan ieu lembur. Pos ronda ulah nepi ka anu kosong. Tiap peutingna kudu aya nu tugas. Atuh ngeunaan Jang Jumadin, alhamdulillah ayeuna teh geus aya deui di imahna cenah. Ngan nya kitu Jang Jumadin mah malah jadi bungblang beungbleung kageringan pikir meureun ku pamajikanna. Pak RW Gandi tu oleh rumenghap lir umpama hayang miceun Bang Baluh anu dirasakeun ku dirina salaku RW. Ngajaga lembur teh estuning berat tanggung jawabna. Naon anu dirasakeun ku warga manehna leuwih ngarasakeun beratna tanggung jawab ngurus lembur katut wargana anu kadang teu saha teh dina pamadegan. Ambu Intan pamajikan Pak RW kadenge ngilu mairan. Kedah dirukiah Jang Jumanta mah bapana. Watos mau diantepkeun wae teh. Cek Bu Intan. Bener ibuna. Bapak oge sarua aya pamikiran kitu. Hayang nulungan Jang Jumadin. Teu hade ayeuna ningali warga lembur gering pikir diantepkeun kitu bae mah. Punten Pak RW. Abdi bade ngiring cumarios ieu. Cek seorang warga aya nu ngacungkeun leungeun. Oh mun, mangga Jang Ikin mangga. Cik. Sugan Jang Ikin magaduh bong bolongan wade. Sok. Rek nyarita naon? Mohon kieu manawi Pak RW perkawis ronda tiap dintenna kumaha upami liman-liman bae diunggal pos anu tugas. Oge saha bae anu tugas kedah bagi-bagi waktos. Mun limaan teh nu sare duaan sakali sewang aplusan. Atuh nu tiluan bagian ngajaga jeung diantarana ngurilingan pilemburan. Kitu manawi Pak RW. Kitu ge pami bahan katampi. Langkung nama nyanggakeun deui we kumaha saena numutkeun para hadirin. Cek Jang Ikin anu mere bong bolongan. Oh. Nuhun Jang Ikin nuhun. Geus mere bong bolongan ka Bapa. Katarima pisan bong bolongan teh ku Bapa. Jang Ikin katingali manggut. Dumeh bong bolonganna bisa katarima ku Pak RW Gandi. Ngan aya tapina ieu teh Jang Ikin. Oh, tapina kumaha kitu Pak RW? Kieu. Ieu lembur teh disebut lembur gede memang nya. Tapi sagedena ieu lembur, tapi lain ngandung harti. Pak kekep ku imah warga katut pangeusina. Tapi legana ieu lembur teh kaselangku kebon, ku pasawahan. Jeung pamakaman heubeul jeung nu anyar. Sedengkeun imah warga katut pangeusina ieu lembur lolobana geus karolot. Anu ngarora jeung nu jag-jagna mah meh bisa kahitung ku leungeun. Tak kusabab eta kayaan
meurna tugas ronda teh wayahna we ngan tiluan bae mangsa mancen tugas. Ku bapa dipilih di antarana peuting kejang Ajid jeung Jang Apud di baturan keluarga sejen. Poe isukna Jang Dorman di baturan ku dua warga anu memang bisa keneh dipercaya boga kaludeng jeung tanagana. Jang Ikin jeung nu sejena pon kitu deui jeung nu sejena bari di lembur teh aya 5 pos ronda anu teu meunang sakali oge dikosongkeun. Tah peuting ke Jang Ajid jeung Jang Apud anu minangkana mangrupa peuting kaopat mangsa ngalakonan pancen ngaronda. Dibaturan ku Jang Oleh ngeusian pos ronda dan itu kumaha Jang Oleh siap pikeun ngemban pancen ge peuting. Jang Oleh hiji jajaka ngora anu kabeneran diukna ngarendeng jeung Jang Apud harita unggek bari ngawalon. Mangga Pak RW nyeringan we abdi mah, walon Jang Oleh. Malah kabeh nu araya di dinya mungguh pada ngarojong jeung pada sapuk kana katang tuan ti Pak RW Gandi. Padahal mah teu kaharti ti ngomong naon Pak RW Gandi teh. Tekung silila Jang Apud kadenge ngilumairan cumarita. Tapi kumaha tuh Pak RW? Mun eta jurig hulu datang deui, kudu ngalakukeun tindakan naon urang teh. Manehna kungsi ngancam pan ka warga lembur. Mun aya anu ilu biung, kumaha bakal dibinasa. Cek Jang Apud. Ari mimitina mah Bapak oge ngarasa keung jeung seber Jang Apud. Ngungkulan kagarangan jurig hulu bener-bener taak. Tapi dipikir-pikir deui, apanan urang teh manusia. Dipaparinan kamuliaan anu langkung mulia batan makhluk anu liana. Jadi rasa sieun teh gancang lawan ku kaimanan. Kitu da Jang. Kan tenan kahartos pami kitu mah Pak RW. Nanging perkawis ngungkulan anu kitu mah langkung sae milarian ahlina we atuh Pak RW. Dukun wacis atawa kiai atawa paraji sakti. Pak RW Gandi unggek bari pok nyarita. Bener pisan Jang Apud. Ieu kayaan memang kudu diungkulan kudu ahlina. Tapi saha? Kiai Samsul, Abah Gejrot, Kiai Mahmud atawa Ki Agus Jago. Sadayana pan geus ngarantunkeun ngan ukur Ki Agus Jago. Satu anu kudu diandalkeun di urang Jang. Sumohon laras, bener Pak RW. Kumaha tuh nya geus eueuh anu bisa diandalkeun. Jadi bingung ieu kabin oge Pak RW. Nya komo kula munggu leuwih bingung Jang Apud. Eueuh kokolot ayeuna mah di lembur teh. Aya oge Ustad Rahmat. Tapi pan manehna henteu ngulik. Manehna mah estu ngawurukan anu ngajewe wungkul di madrasah. Anjeunna oge sarua kokolot, tapi kokolot masjid kasebutna. Mohon mangga nyangakeun we kumaha saena eta mah Pak RW. Abdi mung tiasa ngemutan, tapi teu tiasa ngabantos langkung timis ti Pak. Teu naon Jang Apud. Ku Bapak oge kaharti. Kaharti pisan ku Bapak oge. Keun sugan jeung sugan dina hiji waktu mah aya deui hiji kasepuhan anu luhung ku elmu, jembar ku panalarna. Ayeuna mah wayahna we saheulaanan mah warga anu kudu kompak. Urang payeuk-yeuk leungeun pantai-antai tangan, geusan ngajaga keamanan di kampung samampuna urang we. Warga lembur maranggut tanda ngarti. Mohon mangga Pak RW. Eta kunaon si bibina batuk wae Pak. Aduh awatos. Pasian eut atuh Pak. Biasa si bibi mah keur kambuh. Oh, nya mohon atuh Pak RW. Pokona abdi siap lah kangge ngajagi keamanan di kampung. Ari tua keamanan kampung mah saurang oge cukup. Asep Jabrig, bagian tua keamanan kampung namanya. Anu sejenna tugas ngaronda, kitu tah. Sanggeus ngarasa cukup ngayakeun riungan,
kira tabuh 5 sore riungan teh terus balubar. Kabeh pada baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun dina wanci peutingna Jang Apud jeung Jang Ajid dibaturan ku hiji warga terus ngamitian mancen ngaronda. Tiluan Dariuk harita di pos ronda bari nyang hareupan Cikopi jeung Seupan Sampe. Sakapeung bari ngarobrol ngaler ngidul. Genep poe euy lembur urang teh amannya. Tapi ketang pada eueuh nu ngajuru ti peuting meureunan lembur jadi aman teh. Tapi mun ngajuruna ti beurang mah jiga Cemar nih pamajikan Mang Usep pasti amannya bro. Bener. Mun kabeh atunya nu ngajuru teh ti beurang, ulah aya nu ngajuru ti peuting, meureun lembur teh aman. Nya ari kahayang mah kitu, tapi ari pangeran anu ngaturna kumaha, kabeh teh bisa ditawar sia teh. Ari kitu teh mah saha jalma anu bisa ngalawan takdir atuh. Kudu ngajuru ti beurang nya beurang, kudu peuting nya peuting. Manusia mah memang ukur samet boga kahayang wungkul. Dina kayaan keur kitu duka teuing ti mana datangna atuh. Ujug-ujug laroe harita aya awewe geulis rancunit ngaliwat ka pos ronda tempat Jang Ajid jeung Jang Apud keur ngararonda. Eta awewe buukna panjang semu digelungkeun. Make papakean kabaya beureum jeung kahandapna make samping kebat. Jang Ajid Jang Apud mangrupakeun bujang anu keur meujeuhna belekes senteng buta tulang buta daging. Nempo anu lenjang-lenjang model kitu teh langsung we surser kaluhur kahandap getih ngorana. Sirahna ngaradak jangar jeung tunduh. Untung nu saurang deui mah masih kena bisa nahan diri. Kitu teh mah da memang geus boga pamajikan teu niat midua rasa. Eta awewe anu geulis teh reg ngarandeg di hareupeun pos ronda pisan. Atuh Jang Ajid jeung Jang Apud gancang nyalampurkeun ka eta wanoja terus nanya. Oh Nyai, bade ka mana tuh Nyai teh? Ludeungan geuning mapa sasoranganan. Teu keung kitu ku saratoke. Di dieu mah da seueur toke, utamina seueur jurig hulu Nyai. Cek Jang Ajid. Si wanoja gancang ngawalon bari imut anu ngandung pamirut. Keletna mungguh matak melet hate eta dua nonoman. Wasta abdi Lilis Kang. Walon Nyi Mojang Pondok. Oh Nyi Lilis. Saya pisan nami teh sarimbag sareng rupina anu geulis. Akang mah tiasaan bae ngarayuna. Saur saha abdi geulis Kang? Nya atuh saur akang ari Nyi Lilis. Malah rencangan akang oge sami kagungan emutan kitu geura. Nyi Lilis geulis pisan, bener teu Jid? Si Ajid bari gumasep hayang kataksir ku Nyi Lilis. Harita unggek bari ngiceupan ka Nyi Lilis. Bitisna anu moronyoy koneng umyang. Handapeun samping kebatna anu rada nyingsat. Kaciri ngaborelak herang mungguh mata kumetap eta dua jajaka. Nyai teh teu acan ngawaler kana pertarosan akang anu sanesna. Dupi Nyi Lilis teh bari angkat ka mana jeung tos di mana? Cek Jang Apud. Jang Ajid kadenge nyambungan ku caritaan. Oh Nyai teh bade ngabujeng ka mana? Jeung tas di mana? Pami kersama ku akang duan we hayu dijejapkeun dugi ka bumi. Rompok abdi mah dipalih kaler Kang. Atuh akang duaan pami leres kersa ngajajapkeun mah. Nuhun pisan Kang. Abdi bingah aya rencang kangge di jalan. Cek Nyi Lilis langsung ngesokeun wae daek dijajapkeun ku Jang Ajid katur Jang Apud. Tapi kek dupi akang duaan saja nengan. Abdina moal dipasihan terang gitu saja dengan akang duaan.
cek Nyi Lilis. Bibirna lua liwi. Unggal ngomong nate, bangun anu ngahaja ngagoda karena keimanan jang Ajid jeung jang Apud. Oh nyanya hilap akang duaan teh canga wanohkeun ngaran masing-masing ka Nyai. Wanohkeun wasta akang Ajid, tah ieu rencangan akang pun Apud. Oh, ieu teh Kang Ajid sareng Kang Apud. Mun abdi Ajid daya Apud. Mangga tuh Nyai, urang ngeureuyem apa, urang dianterkeun. Oh, mohon mangga Kang, ayu. Nyi Lilis terus lempang ngagandeang pangheulana. Dituturkeun ku jang Ajid ka tu jang Apud tukangeun. Tapi karek oge dua lengkah lalempangna, saurang baturna deui anu ngaronda teu kuat kabitaeun jiga nama. Seureun dereg-deg baturna saurang ngudag semulumpat. Padahal geus boga pamajikan manehna teh, tapi angger we nempo nu geulis mah imanna bisa runtag oge. Iman bisa kuat tapi imin ajul-ajulan. Eta balad ngaronda jeung Apud jeung jang Ajid teh katalahna si Poleng anu awakna jangkung badag, kulitna hideung jiga lesna jiga cet hideung. Keola euy, daguan ulah tuh. Manya akang teh tadi ditanya-tanya acan ku Nyai. Jajauhun Kang Ajak mah cik atuh naros-naros ka Kang teh Nyai. Cek si Poleng kawas nama nyeri hate teh nu ngajak. Reg Nyi Lilis ngarandeg. Laju ngareret ka si Poleng. Jang Ajid jeung jang Apud oge ngararandeg. Poleng, maneh mah pan geus boga pamajikan dulu ah. Manya kabita kene kuno herang-herang. Ieu mah tuh bagian kuring anu lagas. Leng. Ai. Hari tahun teh. Ieu mah beda deui urusanna euy. Dewek sarua miluan ngaronda, milu ngajaga kampung. Atuh parangna aya nu ngeunah-ngeunah jeung nikmat. Nyajakan atuh kuring ulah kuduan wae. Teu kireum-kireum si Poleng nyaritana teh. Kurang-kurang namah nyinggung karena perasaan Nyi Lilis caritana teh. Nyawe nalika si Poleng nyarita kitu, Nyi Lilis langsung ngajang gilak bari tungkul sarta ngome buukna anu ngarumbai panjang semu galing. Ambek meureunan tayona mah. Enggal atuh. Pami hoyong ngiring jajab mah. Wios tiluan oge. Cek Nyi Lilis. Atuh puguh we anu tiluan teh eta pisan anu dipiharep. Tiluanna silih sebred hayang deukeut lempangna jeung Nyi Lilis. Padahal lempangna oge Nyi Lilis teh alon. Tapi cek perasaan manehna mah Nyi Lilis teh lempangna ngagedi gancang jiga semulumpat. Nyai Nyi Lilis. Antosan atuh bendunya kakang tiluan. Gara-gara maneh Leng ah nyarita teh ka mana karop. Ai, nah dewek mah pira oge nyarita kitu ngeunah-ngeunah. Make jeung nyebut ka mana mandi nya manggi nu ngeunah sih teh. Dasar maneh mah tara ngarumasakeun salah Leng. Harita tiluanana laleumpang bari silih sigeung. Nepi ka akhir nama tiluanana anu nganterkeun Nyi Lilis nepi kanu dituju. Bari teu saladar reg Nyi Lilis ngarandeg lebah lawang pagar pakarangan imah anu warna cetna bodas. Akang-akang anu karasep tur balager. Nuhun nya parantos ngajajabkeun abdi dugi kararompo. Cek Nyi Lilis. Atuh anu tiluan teh jadi ngarandeg sarta jiga nu kaget. Nyai, tas dugi deui geuning. Mohon Kang, ari tos hoyong dugi iraha dugina atuh kae. Hah? Da tos dugi. Atuh pamit tos dugi kieu mah akang tiluan bakal muli. Teras moal tiasa salami deui ngobrol sareng nyalira Nyai. Oh gitu. Atuh gampil hoyong lami ngobrol sareng abdi makan. Alah, leres eta teh Nyai. Kumaha carana? Si Poleng anu pang sewotna teh. Atoh Nyi Lilis ngomong kitu teh.
Mohon Kang Laras, kami hoyong lami ngobrol sareng abdi mah. Manggambe lebat kararompo, tenang. Kopi-kopi bae mah aya. Cek Nyi Lilis. Oh, tapi Nyai gaduh carok gitu. Cek Jang Ajid nanyakeun boga salakin teu na ka Nyi Lilis. Nyi Lilis gancang ngajawab bari imut. Abdi mah tos 5 tahun dikantunkeun cara oge Kang. Gaduh putra oge ngantunkeun deui dina yuswa 2 tahun masih alit keneh. Cek Nyi Lilis ngajawab semu ngaharu. Tapi nalika kitu na atuh. Ari ujug-ujug elo waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.